pamit sejauh Reku mau sisi punihan dayaku ingin pangsa ajeuna ping urang putih alias jangan asa wareng tuan belas julukan agung dongkakan kawasaan alus lemur putih carana camaya datang datangkan pegawunan datangkan pegawanan sora nampak napan dan pangating panjari ngajak piring uang
Edo marah ke Esi terus nggak senang dimarahi sama Edo terus nangis. Ici nggak? Siap. Kamu harus bisa nangis. Cek bahasa Indonesia mah. Aku salah apa? Nah, lihat muka apa lihat. Aku salah apa? Nah, lihat. Hei, kamu marah? Dasar kamu. Perempuan yang tidak tahu jawab. Kemarin ngomong kayak Ici. Ada bodoh-bodoh. Ici mau bodoh-bodoh Kak Edo. Kemana? Nurul, aku deh. Tong sok api-api teh boga dosa. Ai kemarin ngomong naon Kak Keno? Naon da sih mah teu boga salah. Nah, atuh meni asa api-api teh boga dosa. Bodoh-bodoh. Ih, kada mah bodoh-bodoh. Udah aku. Udah masih itu. Loh, mana layan kuring tong disebutkeun lah. Duh, kata terang dah. Ampun jangan. Jangan. Udah bercanda. Ayo. Jadi ekspresinya harus tahu, ya. Hei, Banda. Abah boga ubar. Bisi barudak nyeri silah. Masaka. Kudu ka dokter. Ente kudu ka bedan. Ente kudu ka apotek. Ngeureut jahe sare kieu. Jahe gelut. Tah si jahe na ngeureut teh pek-pek seutik. Tempelkeun, urang nyarannya kana tembok. Tempelkeun kana tembok, takol ku palu tarang urang. Atuh kuncang beudena. Anjana kitu. Kayak kejadian kemarin apa? Bari dianggeut lah. Aku udah lintu. Kejadian kemarin abang ningali di ini manggung. Kan KBG heran ya. Nah, aya ambulan di budak-budak polisi. Ting eta tingku bangsat tinggal abah sok heran ambulan budak-budak polisi. Si horeng mayitna nangkel. Cek polisi teh, hei si teh yang modal. Kun bae geus modal. Nah, bisa kieu nangkel. Maka polisi gawat budak gitu. Cek abah teh ambulan budak-budak polisi, ngamuleung. Si horeng ditiringnya, heueuh, mayitna nangkel kieu. Nah, bisa apa? Balik kieu, balik sih Kapan kitu tah. Ieu mah anggar pocong. Hayang modal cek polisi teh. Cek mayitna teh. Balik geus modal. Keprok atuh. Sok, saat boga cerita. Abi mah pernah ningali non. Kenapa kan apa? Di mana? Di naon di Batu Jajan. Naon? Tuh, mana makan apa geura ini nanti gondrong. Wah, teh apa kamari. Rasa bangkot gondrong. Lamun udah muga penyakit nyeri beuteung. Lamun geus obat ieu teh cager. Gampang ubarna. Abah mah bejaan kamararan tinggal cicing. Coba lawan aya sopan mah aya burung, aya hejo, aya oneng. Eureun eta teh. Coba ke sopan. Cager. Gitu. Cager kali lah, Bang. Heeh. Lu sabar lihat teh. Lagi berpikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon sih? Ilu. Kurang ada ngomongin setiknya. Nah, abah,
Iya kan dia. Oh. Ya, Bapak nikah juga bencong. Mau Mama ih. Berikan Bapak ih. abah itu dicarikan tadi dicarikan aku kumaha. Jadi kieu. Bukan mating tinggi tinggi mah. Cerita ya. Cerita kayak hiji orang kampung. Hiji orang kampung teh di papatahan pamajikan nanti gawe nanti di luar negeri. Di negara. Orang kampung mah kan apa lu? Enggak maklum tani. Hayang muka usaha di mana teh pamajikan nanti datang di luar negeri teh. Datang. Ayo cek pamajikan kan usaha. Usaha karena roti, karena naon. Boga ide. Ayo cek pamajikan ge. Bapana. Ayo mah alhamdulillah urang geus boga pengalaman. Naon cenah ai mama? Ieu urang nyeun roti di dieu macan aya nyeun kue. Mama bisa. Pengalaman mama. Pangbelikeun open we mama mah. Ulang open teh naon ulang. Open pokoknya mah aya lamun aya open beli ku bapak. Ini teh ka kota, da malum di kampung make sendal, ini ka kota. Beli heula sendal. Ini ka alun-alun. Di alun-alun teh cuplok we open. Kana yang bahasa urang mah open teh. Silakan nya masuk. Tambah. Open itu kumaha wana aing. Aing ngulang eta pas aya orang luar negeri kan bule. Hei mister, tong mara asup. Buat kue gitu tuh masuk kayak kadinya teh. Hei mister kan tak apalun. Ya, yuk asup ke orang alu bule teh. Asup ke gedung, kita ngaranna open murukana open para dinyian. Kue. Pas keluar orang negro. Orang negro pan mana bolak-balik orang bule asup, orang negro keluar eta mah langsung ke. Ya, cek aing oge. Tutung. Mana ada tutung aing cek orang negro. Ya. Eta pada bahasa Sunda. Cek aing ulah asup tutung. Oh, bandel mana emang? Ya. Eta dongeng orang kampung boga usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sanulanya. Dadah. Kedua Aurel. Masih Aurel. Hey.